Orang lamun orang boga wiridan surat jin. Orang bisa nekan negara jin. Urangna di dieu keneh. Dibaca ku urang surat jin. Urang boga ijazah. Kemudian aya hiji ayat anu dihubungkeun jeung alam eta. Urangna di dieu keneh. Alam ieu. Urang aya di alam jin. Mantak di dieu teh hiji. Ieu keneh majelisna mah tapi ngahiji manusia jeung jin. Di alam iya manusia nu kadaleuk urang di alam belah dinya jin iya kene tempatna mah mantak sing ada bisa nubukna panjang nah eta beda alam nubukna panjang nu janggotna panjang eta beda alam eta jelema ada di dia kene kos gitulah ieu carita hikmat alamna iya kene daerahna mah urang ka Banten di bawah tah ku jin aya anu sok dibawa ku jin daerahna eta kene Banten kene kan nu fungsi teh dua hiji Kesultanan Banten nomor kedua di Kota Serang teh di Kota Serang teh aya kerajaan jin jadi ti mimiti Cikande eta kerajaan jin jatang ka Pasarau eta kerajaan jin ke aya di kerajaan di Kesultanan Banten beda teh beda rajana mantak lamun urang pas jembatan Cikande uluk salam dirinya kayak di Pasarau uluk salam bali meuri samping urang dirinya nah kayak aya di alam jin kerajaan jin di Kesultanan Banten eta kerajaan jin Islam aya deui terus ka belah ditu daerah Baduy eta aya kerajaan jin kafir. Terus orang Kalabuan sisi laut tadinya aya deui kerajaan jin kene tapi kafir. Dua kerajaan Islam di Cikande ka Pasarau eta adalah kerajaan jin Islam. Kesultanan Banten kerajaan jin. Nah maksudna kieu urang daerahna ieu kene tapi lamun urang bisa disingkapkeun teh ka daerah ka negara jin. Ieu mah lain di alam mulki alam ieu eta mah alam mulki kene alam jin mah. Alam jin teh alam mulki kene urang dibere ku Gusti Allah kaleuwihan sebab geus teresep ka dunia teresep ka makhluk hubungan teresep teh geus hubungan nafsu jeung setan dibere anugerah ku Gusti Allah nyaba ka alam malakut di alam nu eta mah hese nyaritakeunana lantaran tama jarang nu nyaba hanya kutub-kutub aulia jeung para aulia-aulia Allah anu dibere anugerah ku Gusti Allah nyabata ka alam malakut Kangjeng Rasul Kangjeng Nabi urang bisa nyaba di alam mulki minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa di Masjidil Aqsa ka Sidratil Muntaha lamun Kangjeng Nabi mah jelas di abadikeun dina Al-Qur'an subhanallazi asra al ayah atuh umat nage bisa lantaran Kangjeng Nabi teh uswatun hasan nurutan urang sepak terjang Kangjeng Nabi dina aqwal afal jeung ahwal nah sesuai pisan jeung Kangjeng Nabi aya ridho Allah dibere urang nyaba ka alam malakut saha nu bisa nyaba ka alam malakut Syekh Asnawi caringin eta teh geus bisa nyaba ka alam malakut geus puguh Sultan Hasanuddin Maulana Yusuf Syekh Mansuruddin nyana geus bisa nyaba ka alam malakut sebab nyana di Mekah hayang ka Banten nyana teu kudu meuli tiket urang makan kudu meuli tiket ngaranna leuwih hiji ngaran bae geus apkir tapi Syekh Mansur teu kudu make tiket teu kudu make visa sup ka sumur Zam-Zam sacat kaluar gitu nusuk ku urang dipake mandi teh naon kadang-kadang Cibulaka bisa aya bodoh ulah sok ngomong sok ulah memilih ikan loba jelema kadeuleu bodona kan iya segala sumur 7 segala naon aduh Cibulaka iyalah kehebatan itu Syekh Mansuruddin keturunan daripada Sultan Hasanuddin
lagi teman-teman geus mararaot segala wali sanga segala ieu mah nu hirup kene aya coba pangbejakeun teu meunang daripada ngabejakeun eta mendingan urang bae nyobaan Haji Pendi misalnya hayang ke Mekah di pondok aya sumur coba kadinya becak anakna iya bapak udah ke Mekah sebab nggak ada geus jam 2 jam 3 jam mah ada ngambul lagi udah nggak ada rohnya ya Allah udah saya coba nah itu bukan ilmu mah tuh nah iyalah makhluk Allah hamba Allah anu hatena geus lapang hiji bae Allah atuh kun fayakun Allah dibikeun artina dibikeun teh deuk ka mana maneh gae dalan luhur jalan handap jalan sapatala cek Gusti Allah Masya Allah gitulah alam aulia Allah nu geus bisa jaba ka alam malakut maka teu deui wiridanana tuh di bulan Rajab hayang supaya kos Kangjeng Nabi bisa hiber maca sholawat sampai sapeting 4444 tuh siapa ahi berhayang dibere 4444 geus dari ti heula we goblok hayang nama meureun baca shalawat tilu haju hiber mana aya saya shalawat tasbih siap jang isugan talina kencengkeun loba boga tasbihna geus aya batur hayangan jual lain tasbih jualan tasbih nah shalawat teh nu mana nu urang resep eta akur jeung urang obat ge ieu obat bagus jeung dokter ieu obat bagus can pugu akur ka jeung urang darahna tensina kan diakurkeun heula ternyata oh ieu mah paramek akurna nu ieu mah bodrek nu ieu mah prokol nu ieu mah itu padahal mah kolot tapi bodreksin beda atuh geus kitu bae pengobatan mah aneh ieu sih mah make bodreksin cager wallahu alam aing asal bodreksin cager berarti jiwana kanak-kanak ya budak. Nah baca sholawat loba-lobana. Ngenang bae urang saminggu dicoba. Cek kiai sapoe sapeting 4444 aing laksanakeun nang saminggu coba urang kikituan. Aing hiber tante. Ieu mah keur dongeng doang ulah maca sholawat hayang bisa hiber atuh ulah. Hayang menang ridho Allah subhanahu wa ta'ala geus menang ridho Allah ku Allah dikumahakeun ge kumaha ulah bisi boga urang maca sholawat dah hayang bisa berulah hayang teu teurak ditembak lah ja paeh-paeh bae hayang maju usah lah jangan maju usah ge ngan ngadon ulin doang jauh duit nu aya ge tilok dibangunkeun ka masjid ka mushola tilok menjenengan kula menjenengan yang bisa ibadah we cenah ieu naon supaya maju usaha nu aya ge tilok berarti ngabohong mentak lolobana pang gede-gedena ngabohong mah pedagang sebab nu ka kiai minta doana supaya maju cenah jang ibadah boro-boro geus aya mah hati ieu lain ka kiai masjid sia mah ka aing suuzon bae goblok masjid salat haji salih. Nah maca sholawat nu loba berang penting maca sholawat bae deuk sholawat munjiat deuk sholawat kamilah atawa nariyah nu kamari sholawat nariyah teh horenganan ciptaan Ibrahim At-Tazi makomna di ditu di Maroko Masya Allah di Pes. Nah, eta nu sok urang dibaca Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman taman nasina Muhammadin ladzi tanhalu bihil uqad wa tafarju bihil qurbat tuqda bihil hawaij tunalu bihir raghaib husnul khatimi wa yustasqal ghamam abah madi dieu ngijazahkeun wa yustasqal ghamam biwajhil karim kamari ngadeng itu wa yustasqal ghamam picung gentur mah wa yastasqil ghamam kula ijazah dipicung yang baden wayastasqil ghamamu yang nu wayastasqil ghamamu tapi kiai-kiai nu lain diurangi wayustasqal ghamamu
Lah cenah daripada kitu mah kula moal maca. Tolol teh coba. Diribut jeung Wayu Stasko jeung Wayu Stasko. Moal maca aing mah. Aya ge deuk Wayu Stasko, Wayu Stasko penting maca. Ieu mah lain, riweuh kieu mah ngadengeuna ge. Moal ieu moal maca. Baca deuk Wayu Stasko mangga, Wayu Stasko mangga. Kula ijazah Wayu Stasko dipicung di guru kula keresek lantaran meunang dipicung gentur Wayu Stasko. Dia abah mau wa yustasqal ghamamu biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli mati wa nafasin bi ari kulli ma'lum lobaan wa yustasqa nu maca jeung wa yustasqi ternyata di Marokona wa yustasqal ghamam Ibrahim At-Tazi jadi Tazi itu ya ngaran lembur Ibrahim urang Taz geus eta teh salah ngangaranan kudu nama sholawat At-Taziyah Kamilah At-Taziyah kulantaran Zaina di ditu dicecekan jeung takna dicecekan ku orang Indonesia berarti sholawat Kamilah An-Nariyah padahal mah Taziyah kitulah surah Syekh kitu Abdul Aziz Al-Kubati ngan kulantaran geus tenarna di mana-mana nariyah masalah sebab ieu sholawat bagaikan seuneu dina pada panas bisa ngahuru kasalahan-kasalahan ngahuru dosa-dosa ngahuru kabeung berat sok lobakeun geura-geura maca sholawat eta hampang awak hampang sholawat eta mah ngan panas memehna sebab eta sholawat beda tah mah beda sholawat eta mah dan mandak nu geus ijazah mangga baca nu encan ijazah kukula diijazahkeun sakaligus kabehaninya sholawat nariyah atawa taziyah diijazahkeun ajaztukum mobil tu nikah ya saya mah bisa nang nikah doang nah baca saloba-lobana cenah kiai kudu bisa sabeting 4040 sebab saminggu atuh saminggu 4444 Kiai ko eta 4444 emang kumaha sih bisa bilangan kos itu sholawat kabehna aya 4444 sholawat kabehna sholawat dipuat di Dalailul Khairat karangan Sulaiman Al-Jazuli kamari jarah ka ditu ka Marrakesh ka makom Sulaiman Al-Jazuli nah eta nu ngarang Dalailul Khairat. Cenah kurang mah moal maca sholawat nariyah lah deuk maca dalail. Masalah. Dalail sholawat nariyah. Panjang ting cenah nariyah mah kula mah deuk Ibrahimiyah bae nu sok dibaca bari memeh ngaji teh. Ayo. Sholli ala sayyidina Muhammad wa alihi kama sholaita ala. Kita ke panjang ting cenah kieu kula mah deuk Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad bae. Masalah. Da cenah kula mah Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa alihi Muhammad kieu bari ngedeng. Masalah. Cina gula mah bari ngedeng ge lah deuk sameunang da. Hayu. Tungtungna teu maca ieu teh jelema tah. Asal geus ka dieu ge nyedak kana moal maca. Lain ngawungkulkeun di bagus-bagus edahan di rendah-rendah. Ieu teh mutiara. Eueuh hiji mutiara anu ditembrak-tembrak di sisi jalan. Sanajan loba tukang cincin hating lain mutiara. Di etalase moal aya mutiara. Mutiara mah dikeundeun ge di wadah ke lamun anu nanyakeun ge dilebeungeut. Misalnya Haji Pendi di Jakarta nanyakeun mutiara beungeut kieu mah potongan mali kaluarga. Mali kaluarga beungeut kieu mah alah paling hebat ya beungeut kos kieu mah ieu mah Sulaiman Kurdi. Bere. Oh, mau nanya apa Pak Haji? Nanya mutiara. Enggak ada juga Sulaiman Kurdi. Yang mana? Torojol teh bener. Si Sulaiman dibikeun. Tah, nyana ge lebeungeut. Oka surang di Mekah ieu mah bangsa beungeut 10 real 20 real mah dibere. Tapi lamun tagog beungeut teh bangunna bener nya dibere. Nih 2.000 real, 3.000 real. Lebeungeut. Urang neangan kokan asli di Mekah di Madinah jeung Haji Pendi tek ceuli datang ka manggih we. Nyana neuleumpangna lempang nu sugi kan lain kitu. Ai beda lempang nu sugi mah tenang kada. Ieu mah rusuh. Saku masih caplin. Tegep nu sugih mah lempangna ti log rurusan kos kitu. Dijauh kene wah ieu sugih ka beda.
beda lirikna beda leumpangna tenang tilok terkan geus kitu. Nanyakeun kok kanu asik moal aya tapi lamun teu jeung nyana aya eta ka modelanana tos kitu. Nah ieu mutiara ge sarua urang lamun sholawat teu nganggap mutiara macana sambarangan tapi lamun urang nganggap ieu mutiara masyaallah mandi heula urang lantaran tas jeung pamajikan ya pasti mandi lah lain baca sholawat berarti mah baca sholawat khusus mandi nawaitu lamun penting nawaitu gusnalis sanama wal afiyah terus urang wudu bersuruh salat baca sholawat ieu mutiara mun urang teu nganggap bahwa ieu sholawat mutiara urang sambarangan macam tapi lamun ieu lain sambarangan ieu mutiara loba waliullah ku maca sholawat ieu bisa nyaba ka alam malakut loba waliullah ku sholawat ieu bisa naon kitu ngaranna dibere ilmu laduni loba wali-wali Allah sholihin naon eta anggapan sholawat ieu mutiara lamun teu nganggap sholawat mutiara urang api lain bae tapi lamun urang maca sholawat nganggap ieu istimewa ieu mutiara teu sambarangan jelema boga sholawat ieu jeung teu sambarangan jelema bisa maca sholawat ieu jeung teu sambarangan jelema mun maca sholawat ieu dibere maziah lamun teu nganggap ieu sholawat mutiara moal bisa tapi lamun urang nganggap wah teu pati-pati mantap beda urang macana ge cara nuh mamaca sholawat teh lah ancan ang baden mun maca sholawat ancan kadenge ku urang ancan 11 memeh Jumat teh kadedengekeun bae maca sholawat tan halu bihil qadu wa tanfariju bil la ancan sebab naon geus nganggap mutiara urang lain bang Allah Aisyah baca naon sholawat kan gitu amat Allah udah ngomong teu anggap jara teu anggap naona sebab teu anggap ngalamun nganggap mutiara makan masyaallah alhamdulillah bisa 11 luar biasa Allah ningalikeun memperhatikeun jeung ngadengikeun ka sholawat dibumule ku urang geus tamat 4444 waduh aing ge dibere kuat ku Gusti Allah ngaluarkeun duit kade ceng-ceng sia yatim kan nah ya dibere tah 1 juta yo sia yatim piatu ya 1 juta sia abdi mah rangda ye abdi mah rangda ngora nah 5 juta sia mah coba nomor SMS sabaraha sia mah sedekah teh sok aja efek samping tah ieu anggap mutiara sebab gue lagi sok ningali jelema maraca salat teu nganggap mutiara naonan anggap mutiara lamun urang kos urang boga wiridan naon gara-garana hizib teu nganggap mutiara malah naonan urang boga wirid ti guru al ayat saayat 2 ayat tapi teu nganggap mutiara naonan komo ieu mah wahyu anggap ieu mutiara wah ya Allah urang apik macana moal kebel karasa ku urang nah urang baca sholawat di jero bulan Rajab bari khusyuk anggap sholawat ieu mutiara ulah nganggap sepele ka sholawat lamun urang nganggap sepele asal maca bae moal karasana naon tapi urang dianggap mutiara masyaallah kari urang ya Allah ya Rabb dibere bisa ieu maca ieu dibere kuat ya Allah lain abdi nu misakeun jeung lain abdi nu nguatkeun Gusti ya Allah abdi geus dibere karomah ku Gusti dibere karomah teh artina kamulyaan bisa maca bisa kuat eta karomah nu mantak urang neangan karomah teh lain kudu bisa hiber urang neureun karomah teh lain kudu jelema bisa ngapung lain bisa silem lain karomah nu paling hebat diri urang dibere daek salat eta karomah ketika urang salat ya Allah ya Rabbi Gusti ieu teh nganang Gusti salat abdi dibere kuat batur nu garaga ge teu kuat abdi bade dibere kuat berarti abdi geus dibere karomah ku Gusti aing wali ieu tah aja sok tungtungna jora jasa sia mah sok aju ngawalikeun maneh ieu keur carita penghormatan ti Gusti Allah urang dibere kuat salat dibere kuat ngaji teh urang dibere darah rek ngaji ieu karomah ti Gusti Allah
katangga urang nu gagah nu gendut anu gembul teu daekeun ngaji urang mah anu dahar hese tapi ngaji ieu meureun ku gara-gara hese dahar jadi ngaji karomah ieu ti Gusti Allah daek ngaji diuk set ngadengekeun lamun lain boga kamulyaan ti Gusti Allah mal kuat nah hayang nyaho ka karomah urang dibere daek ibadah eta karomah karomah paling rendah paling gampang paling deet eta adalah urang dibere daek ibadah eta karomah ti Gusti Allah hayang nyaho karomah mata eta kos kitu ngan haji ulah sok ngawali-wali urang kasalaman teh jeung tetangga urang nu teu salat sia nyaho ka wali naon nya deh wali mah kudu boga karomah sakumaha nabi kudu boga mujizat mana sia karomah sia teu salat aing salat aing tah dibere karomah ku Gusti Allah daek salat eta wali aing cak anu disasalaman teh salat sia husutan teu tah mun pelbah husu aing henteu teu lain karomah tah mah kos kitu mah penghinaan ti Gusti Allah kan sia pinter amat ye daripada sia salat teu husu mendingan aing teu salat waduh jadi ribut tungtungna nah geus ulah gaributkeun salat jeung teu salat pokona urang dibere daek ibadah ieu adalah karomah ulah hese-hese eta kos kitu karomah paling rendah tinggal diperbaiki salat urang diperbaiki ngaji urang diperbaiki engke karasa aya perbedaan nah ieu mah sakadar pangeling-eling isuk tanggal hiji Rajab menurut falaqat isulamun nairen isuk tanggal hiji adapun anu nanggalkeun minggu dan mangganya ngakeun ieu mah kula berdasarkeun sulamun nairen isuk mulai isuk urang puasa 27 mun kuat leuwih bagus asa ulah sebulan kurang sakumaha tadi sakuatna urang mudah-mudahan urang gabehan dibere kuat dibere daek dibere ikhlas supaya puasa urang jeung sholawat urang ibadah-ibadah nu lain bisa ku urang kapanggih di alam akhirat sehingga jadi jembatan keselamatan urang ti mahsyar nepikeun ka surga Allah Subhanahu wa taala. Adapun tadi Kiai Aliuddin Muriangna Parah guru kula ngamimitian ngaji alfiah tahun 80 pasaran sekali beja ka abad ngaji pasaran ka mana kadinya teh ka Pasir Gadung ka Kiai Ali geus teh naon kadinya mimiti ngaji alfiah kaharti jasa ngeunaheun surahna jeung emang pinter tangga mimitian ngaji alfiah tahun 80 awal Ramadan nah tidinya langsung ke Garut 80 akhir menginjak 80 hiji jadi ngamimitian ngaji alfiah di almarhum Kiai Aliuddin hebat alfiahna alfiah disanja maot kamari mudah-mudahan dihampurasa kabeh dosana dilegakeun tur dicangkeun kuburanana dijadikeun sinar ibadah jeung ilmuna sehingga aya dina ridho Allah Subhanahu wa taala menikmati kesenangan kubur. Urang keur ngabahas tentang fardu kifayah. Kamari dijelaskan bahwa perang teh termasuk kana fardu kifayah. Kana al-jihad fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fardu kifayah. Bahkan aya nu ngahukuman fardu ain. Nu jelas adalah fardu kifayah. Lantaran perang mangalawan musuh di medan laga kemenang sambarangan jelema budak letik diwajibkeun perang nu edan teu diwajibkeun perang awewe teu diwajibkeun perang tambah deui wa maridin ay wala ala maridin wajib perang kanu gering atuh nu gering mah boro-boro perang mawa awak ke hese komo gering bengek
nyana bengeknya aya darah tingginya bengek enggak banding bola perang tah mah deleukeun ku urang mal kebal daripada ngangkat senjatanya gering udah gering mah di mahfud teu kudu perang teu doraka lantaran gering sanajan teu perang bandingan ngurusan awak nu gering mah tapi lamun urang bisa ibadah beuki gering beuki gede ganjaran lantaran biasanya jelema lamun keur sehat mah tilok inget ka Allah gering we saeutik aju bae zikir minimal Allah ya Allah ya Rabbi ya Allah sanajan sungut doang ya Allah deres bae deres masak lamun jelema muriang masih kena totololan tolol hai saya ka dieu bawakeun cai aing goblok sia anak teh narurutnya sa aing sakieu gering ge eta kos kitu teh azab di Gusti Allah lain kitu nu gering mah yang anak ka dieu bawakeun cai abah ye ya Allah ya Rabbi abah ye geus teu pati kuat ya abah teu daekeun anak masyaallah ku Gusti Allah dibere teu daek meureun amal-amal aing kurang bagus waktu keur sehatna sehingga anak ge teu narurut ka aing ya Allah ya Rabbi nita deui ka anak maksudnya endahan jarauh anak aing mana kadang hayang nginum di samping hayang nginum hayang kacai tapi anak teu dareget pamajikan ge beuh ai keur loba duit mah nyana gegelehan di aing aing gering mah nyana di mana ieu teh masyaallah ya si pamajikan Gusti beureunan ieu mah dosa abdi bae tah muriang mah kudu kitu lain tolol goblok sia ulah jara rauh bae atuh aing keur kos kieu jara rauh bae man aing hayang ngising man aing hayang kieu ulah loba omong nu gering mah hayang ngising-ngising di dinya bae dihampura ieu ge ku pamajikanna ieu kaje emang ngising di dia atuh saja aing mah leumpang teu kuat naon teu kuat jataina mah gede gaji sia ngomong manya nu gering sih ceritaina gede ulah loba omong atuh sia aduh tak urang sadar biasa nu gering lagi tuh ya Allah ya Rabb ya Allah ya Rabb nah nu hebat deui mah kan nu hebat deui urang keur sehat iya napas kaluhur napas ka handap Allah Allah kajero kajero Allah keluar Allah Allah waqad diri sya'na bi waqad diri sya'na takdirkeun domisan bi idkhalin napas ngasupkeun napas waqad diri sya'na bi idkhalin napas Allah keluar kajero keluar Allah sebab naon kan napas urang jeung detak jantung teh emang henteu didengekeun ku Gusti Allah eta jantung urang tek 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 dideleukeun jeung didengekeun ku Gusti Allah diitung ku Gusti Allah masyaallah karim urang teu ngarasakan pake lalagaan pake seserian nonton bola main bola ngabonceng si emba jeung sajabana mentang-mentang urang boga duit aju kaya teu diitung ku nyana napas urang teh keur dideleukeun ku Gusti Allah diitung ku Gusti Allah beuh endahan masyaallah pasebukan nah naonna kolot-kolot pacebuk ulah kos kitu geus kolot teh inget-inget eta bae tah Allahu Allah ya Allah nginahin ibadah geus kitu teh lamun urang geus bisa nikmat ibadah geus kadeleuna urang di mobil kadeleuna urang leumpang kadeleuna urang padahal napas urang Allah mun aya nu nanya ke keur Allah taria tak kos kitu tah ke kula keur Allahan ge cak nu nanya teh aing mung nanya deui ka sia geus masih apa geus sabar wae giliran teu boga duit mah ngahutang bae ditanya Allahan eta teh ibadah nu geus ulah kanyawan ku batur sebab zikir mah pan masih kadang kanyawan la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah masih kanyawan ku batur tapi lamun geus Allah geus teu kanyawan bari leumpang ge Allah ngan eta geus tingkatan luhur sebab boro-boro urang Allahan huwal-huwalan ge huwal-huwalan eta puyuh cicing puyuh aya manuk puyuh kurang deket huwal cicing eta puyuh ieu eta kolot baheula kunaon ka urang jadi huwal-huwalan nya bahasa naon eta bahasa wali eta
Ye, cak manuk puyuh teh. Waduh aya wali dek newak aing. Aing ge sadar sakeun. Huwal. Budak wari mah teu nyaho. Jawan budak wari mah kudu budak baheula. Tah basa eta wau. Huwal. Eta bahasa puyuh. Huwal. Aya deui ngagarinjel lain deui teh mah. Nah, ieu mah huwal. Ieu mah huwa. Eta sok inget ka dongeng eta teh si Aziz. Jelema bodoh belajar tarekat barang dibere zikirna teh ku jelema pasek, jelema tilok salat ngaku-ngaku mursyid. Ngaku-ngaku mursyid jana, ya Allah, karim. Ai diberena lain Allah, lain dibere Allah. Endahan diberena teh nyana teh wiridanana gitu. Wiridanana lain Allah. Padahal tarekat. Bawang beureum teh bahasa Arabna naon teh? Basol. Dibere wiridana kuno pasek teh basol. Geus baca saloba-lobana basol. Padahal manana bawang beureum. Basol. Sapoe basol. Terus basol. Musna mau make tasbih tuh make tasbih wirina basol. Tapi kulantaran ikhlas dibere nyana usul ilallah. Dibere usul, dibere tenang, dibere ka alam malakut, bisa hiber, bisa ka mana kumaha nyana. Saya teh barara mah birina wasol, basol. Coba ge ente ge basol. Kayak lain bisa hiber da bawang beureum dararatang. Basol. Kunaon eta ikhlas. Nu mentak barangnya anak kadengikeun hebatlah pan jelema hebat mah beda. Artina beda teh aya maziah, sieup, berharisma. Nu merena kan jelema pasek tilok salat. Keur ieu merena ngalalaga nya mah. Tapi nu merena ngalalaga, nu ieuna ikhlas. Jadi kageteun situ nu merena ge. Datang nyana, Waalaikumsalam. Oh guru, kaheula aing ulah guru-guru ya. Guru. Naon guru? Kieu. Sia kan dibere wiridan ku aing. Naon wiridan sia? Basol. Dibaca. Ku ari kumaha karasana? Alhamdulillah bisa hiber kula. Bisa lamun kawal laut bisa terus teu baseuh kawan. Wiridan bisa nang di mama. Ulah mama. Wiridan naon sia? Basol. Masyaallah. Bener kula mah basol beurang penting basol. Ya Allah aing sebenarnya ngalalaga kasihan. Eta mah lain wiridan tarekat aing mah ngalalaga kasihan. Abeh maksudna sia teh abeh bikung. Kok sia jadi bener kieu? Geus atuh aing deuk guru kasihan ku ari. Dibalik tah. Emang wiridan basol lain asli lain. Masya Allah tuh embung kula ngagurukeun ka mama. Urang nanya bae yuk kanu asli, nanya kanu asli. Ka kiai ahli nu asli. Begitu nanya seuri kiai geus nyaho ti heula. Nu ieu deuk kalalaga, anu ieu mah asli, nu ieu mah teu ikhlas, nu ieu ikhlas, nu ikhlas. Jadi wali, nu ieu mah nu ngalalaga teu henteu. Kulantaran niatna kabeh ge hayang ngusul ka Allah, nu ieu ge dirobah sanajan geus ulah wasol basolnya Allah. Nu ieu nu tadina mere lantaran tobat ka Gusti Allah, dibere ku Allah. Jara diwali kabeh. Dongeng mah cepetnya. Dongeng. Haji jara diwali bae ngeunaheun perasaan. Masya Allah karita. Di mantak wali mah jauh ge di Jugjug bae di Maroko. Wali mah di naon ge Tunis, wali mah di naon ge Turki. Komo di Mekah di Madinah di daratangan di urang bae ge ka gunung santri sakitu gunung. Terus anu di Jawa teh gunung naon gara? Muria, orang datang ka ditu. Datang ka ditu lainan deuk nanaon ngan meuli tungked bae di Gunung Muria. Balikna ka dieu marawa tungked. Dan lain-lain sebagainya. Kunaeta? Boga maksiat bisa dibohongan hate urang mahabbah. Sebab nyana moal pati-pati dizarahan lamun lain wali Allah. Ja bapak urang mah tilok anu ngazarahan urang ge tilok. Tatangga urang tilok zarah urang ge tilok. Dan nage tilok kunaon eta? Mazian. Anu aya mazian mah eta di Banten. Ieu saya Maulana Hasan di dieu kuburan malulu kiai. Tapi urang teu tertarik hiji we ka Maulana Hasan.
di dia saya Maulana Yusuf ieu loba lah mun dicaritakeun masih punggawa-punggawana tapi tetep urang ka masih Maulana Yusuf bae di Syekh Mansur eta pandinya aya sabaraha makam nu golde jeung sajabana loba jasa makam tapi tetep urang ka Syekh Mansur bae kunaon teu bisa diboboro hate eta nu boga masihan di Gunung Santri eta teh santri soleh ngaranna atuh di lembur urang ge si soleh ambalah ya tapi ya urang boro-boro aya ngaranna teu lagi boga maziah di ditu ya Allah ya Rabbi nah ieu urang ibadah ka Gusti Allah ulah neangan maziah tapi geus bae hayang menang ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kuari keur berangkat neangan ridho Allah melalui perang. Perang jang anu mampu nu gering teu dipardukeun teu diwajibkeun perang. Komo kuari mah di negara urang jang pertahanan dalam negeri polisi, jang pertahanan luar negeri ABRI, TNI, angkatan darat, angkatan laut, angkatan udara lengkap di urang digaji polisi na ngagaji urang TNI na ngagaji urang eta teh nyana bisa jadi boga balok hiji 2 3 4 5 dan sebagainya eta teh na ngagaji urang rakyat nu mantak lamun nyana galak ka urang peupehan polisina goblok sia sia jadi polisi na ngagaji aing tolol sia tungtung nama urang ditembak bae asli nama ABRI na ngagaji urang rakyat nyana moal pati jadi jenderal lamun kurang tadi gaji polisi kitu keneh tetapi kunaon nyana haju sojasa menghadapi rakyat ya Allah ya Rabb kudu nama tawadu TNI polisi ka rakyat sebab nyana bisa naik pangkat na ngagaji urang teu karasa ku urang teu ieu bisa ngebangun santero nang bisa nang di urang bupati teh kudu nama hormat ka urang lantaran lamun urang teu mayar pajak emang nyana hirup moal modar nyana urang mah bayar pajak dah digunakeun pake ngabangun eta teh duit urang teu menang teu kudu mayar pajak bupati sebenarnya mah ka urang teh kudu hormat saudara-saudara kudu kieu bae asal kapangijieun mah asal kapangi bae kudu mah kitu bupati lain urang kanyana mantap kula mah keur zaman Atut jadi gubernur kiai cium tangan ka Atut aduh ya Allah tak kiai masyaallah tolol tak kiai goblok tak kiai cabut usiana kiai teh bakal maziahna ilmuna bener bae ku sebabna atuh nyana na ngagaji urang haju awewe kunaon haju urang cium tangan ka nyana deg-deg ka kurang hi kuduna mah Haji Pendi hormat ya saya merasa jadi pemimpin karena Pak Haji Pendi alhamdulillah dengan adanya Haji Pendi bayar pajak-pajak maka saya jadi gubernur ya polisi borgol hi panjang tungtungnya jadi johor. Nah, kudu nama kan gitu. Geus satu keadaan begitu saling menghormatilah rakyat jeung pejabat. Sebab moal aya pejabat mun eueuh rakyat, moal disebut sugih mun eueuh nu susah. Atuh kudu saling nu susah jeung nu sugih, rakyat jeung pejabat. Kudu nama kan gitu. Geus urang atuh aya nama teh kudu perang. Lantaran geus aya TNI, geus aya polisi. Tetapi tetap baik kewajiban perang mah lain ka TNI jeung ka polisi gua behan ketika negara orang diserang ku Amerika negara orang diserang ku negara lain Cina misalnya Jepang misalnya hudang deui teu meunang diantep geus barisan depan TNI kedua polisi tilu urang malah lain kitu malah TNI mah di mana urang mah diserang tuh kuduna geus sarariap kuari belajar pencadei kuari ayo tiupan deui leungeunna usia aya koreng-koreng tiup. Ieu geus darareukeut terasa asal deuk aya nu jadi raja bae urang nu riweuh. Unggal aya di jelema negara raja bae rakyat riweuh heran urang. Geus bae mendingan ditentremkeun atuh sagala kiai dibayang-bayangi ku nu edan. Geus kuari malaman nu edan bikeun ka polisi habak lah. Maksudna kena ngadu jeung polisi. Nah, atau nu edan aku urang nasehatan ulah ka kiai ka polisi hareup kitu. Atau ka ABRI ka ditu los. Iya, hari kan jadi membuat tidak tentrem dan tidak tenang. Urang geus ngadenge besan kula, geus ngadenge di Bandung, geus ngadenge di dan lain-lain sebagainya. Di mana di Serang dan lain sebagainya. Nanaonan isi politik kos jadi kos kieu, jadi raja mah dari raja bae. Tapi kos kieu. Nah, ieu mah situasi politik wallahu alam saha dalangna. Jeung wallahu alam deuk kumaha maksudna nu jelas situasi jadi kos kieu. Geus bae urang mah mun tayang ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Urang mah mudah-mudahan negara urang aman, negara urang tentrem,
negara urang gitu jala lujur itu pelaksana sakitu doa urang ya sahabat nu jadi presiden kamu kos kieu bae geus nu gering teu diwajibkeun perang wa ziarajin bainin teu wajib deui ka jelema nu pinclang perang atuh pinclang mah kumaha lamun ngudag mal kuat kan pinclang makan sabelah pinclang mah sabelah lamun aya musuh kan kudu diudag anu pinclang kocek dilalaga ku musuh sini ambo budak sakumaha jeung si Betty ieu boro-boro nu pinclang mah perang mau senjata ge leumpang ge hese teu wajib ka nu pinclang perang waktu jeung teu wajib deui ka jelema anu teu bogaeun leungeun potong leungeunna pegat leungeunna baik secara sempurna atawa sakieu atawa ramona eueuh pegat sakieu mah komo atawa sakieu ramo ge eueuh hese lamun urang nyekel pedang kan kudu make ramo urang kamari kan ka Turki di Turki ningali pedang Kangjeng Nabi urang pedang Sidina Abu Bakar Siddiq pedang Kangjeng Sidina Umar araya kan kabeh pedang Sidina Ali diabadikeun ta pedang teh ngan kuari mah geus dimodif jadi begitu kurang ditinggali Masya Allah ja pendek orang pedang teh teu panjang-panjang teuing sedanglah sakitu pedang Kangjeng Nabi urang aya di nya Sayyid Muhammad sallallahu alaihi wasallam ieu pedang Abu Bakar pedang eta teh geus dimodif aya deui tungked Kangjeng Nabi Musa ja pendek teh tungked Kangjeng Nabi Musa teu panjang-panjang teuing henteu panjang gitu pendek sesuai jeung aya dina tafsir teh hanya semeter leuwih bener jadi sok urang mah nyieun pedang nyieun nah, tapi eta naon kana tungked nu pertama pendek tuh teguh aya kan bener aya cabangan ka dieu eta tungked Kangjeng Nabi Musa nya mah keur carita pedang wari kan bakal tahun mana dikelilingkeun ka unggal negara dikelilingkeun pedang eta ge di Turki kan pernah ka Indonesia anu baksa di Istiqlal teh tapi eta duplikatna teu asli duplikatna dijieun seperti eta nu basa di Istiqlal teh aku lagi ka ditu bari ka Istiqlal hayang neuleut coba ningali sendal tarumpah Kangjeng Nabi kemudian ieu mangkok Kangjeng Nabi pedang Kangjeng Nabi tertarik aya di Istiqlal tadi itu ku lagi ningali ka Istiqlal balik meuli kaos tahun sabaraha eta can gebel eta di Istiqlal dipermasalahkeun pan harita lantaran pengunjung teh kafir Kristen Yahudi dan sebagainya ieu asup ka masjid jadi bae permasalahan di koran di majalah Hambalaya Istiqlal membuka itu naon ngaranna pameran dipamerkeun seperti eta lalu datanglah kan ti mancanagara Singapura Malaysia lain bae Islam lain bae Muslim kafir jadi permangan harita kan aya Gus Dur jawablah ku Gus Dur dengan singkat bebari Gus Dur mah kaharti deui ku urang ningali oh ja ieu kamari mah langsung ningali nu aslina masyaallah nah ieu lamun eueuh ramuan deuk kumaha nyekel pedangna dahar ge hese ku make kenca dahar kecuali jana jitu make kenca ge tek nu kekencaeun kan leuwih hebat biasana lamun hebat tapi ulah cek dina fikih mun eueuh ramuan ulah perang sebab naon hese nyekel pedang hese nyekel senjata jadi kudu sempurna mantak Syekh Nawawi basa eta dipanggil ku Raja Husein di Syekh Nawawi deuk dijadikeun tentara lantaran gagah hebat ai itu saha ieu karangan saha Nawawi kemudian aya nu jadi imam Nawawi ari eta sok manggulan cai Nawawi panggil kan Nawawi deuk dijadikeun tentara Arab gagah Syekh Nawawi mah jadi lamun aya jamaah-jamaah teh nyana nimba cai Zam-zam kemudian dibagi-bagi hajun cenah mun dibari tembung geus bae dibagi-bagi bae merean cai ka jamaah terutama jamaah Indonesia nyana nimba zaman nimba dibagi kabeh mun dibere sareal teu daek kuari mah pan duit heula ti heula kuari mah duit heula invest karena duit heula ti heula eta saya naon mah batak jadi wali Allah ge panggil setelah dipanggil dijadikan tentara mau tidak mau harus karena siap tapi begitu diteliti ieu na tah eueuh tah sakieu curugna tah sakieu teu jadi curugna ditanya nu kenca eueuh nu kenca ieu nu kenca
Iya ditanya muncak bahasa orang mah urut naon ieu hideung kieu. Nyana ngajawab salah teu ngajawab salah. Lamun teu ngajawab ngebohong, mun ngajawab kanyahoan. Akhirna dipaksa. Wallahi. Kunaon ieu? Cek nyana hampura kula waktu perjalanan Mekah Madinah ngarang kitab Sulam Taufik tengah peuting lampu parem maka kula diseungit menta ka Gusti Allah curug kula leungeun kula nulis di luhur onta ieu curug pake nyaangan jadi lilin jadi curug da kieu be hurung tah coba isuk cobaan Haji Pendi ayo tah beulem curug sia tah pake nulis karung set asana sapoe ge innalillahi eta mah karomah lain lalagan berarti waliun min auliyaillah masyaallah padahal mah sanajan ditembongkeun ieu ge bisa ngan ku embung-embungna jadi tentara minta ka Gusti Allah supaya ditembongkeun ieuna potong cek Nawawi lamun kula daek jadi tentara ieu bisa mulus ngan kula lantaran embung jadi tentara ieuna minta ka Gusti Allah ya Rabb ieu tanda supaya dipotongkeun bae Gusti dipotongkeun ku Gusti Allah ku embung-embungna jadi tentara tanggung jawabna gede mendingan kieu bae cek ngana nikmat tuh Masya Allah Karina jadi berarti anu potong leungeunna teu wajib perang wa asyalla kempleng setruk nu setruk teu wajib perang atuh setruk perang kumaha atuh teu bagana mah nu kos kitu perang mendingan ditembak sekaligus lupa ge saya setruk ya Allah ya Rabb teu wajib perang wa abdin wallahu a'lam